Pot, alah, pot, pot, mana geus balanja can? Balanja naon ari maneh ujug-ujug nanyakeun balanja. Panan ieu teh dek lebaran atuh, batur balalanja geus. Teu penting teuing kudu balanja wae. Geus meuli calana can. Ieu we nu aya. Meuli tuh. Kudu nu anyar wae. Pan meh barasih. Itu ge bararesi. Geus meunang nyeuseuh. Nu hejo diseuseuh. Dikeuman make pewangi. Atuh meuli we nu anyar merah dagaul. Teu kudu maneh geus balanja. Geus atuh urang mah euy. Kaos, kameja, jaket, sagala. Maneh teh meuli. Teu boga duit urang mah. Lah karunya teuing, erek atuh nginjem ka urang. Boga kitu. Loba urang duit mah rek nginjem sabaraha samiliar. Anjir. Nawaran nginjem duit samiliar. Ari urang ke mayarna kumaha? Dicicil gampil jeung urang mah. Loba duit mah tuh. Dina dompet. Piraku. Asa loba maneh duit. Loba atuh pan bisnis ih. Bisnis naon kitu? Asa karek ngadengekeun maneh masuk ngojek biasa ge. Geus pare heula ngojek mah. Ajakan atuh urang bisnis teh nu alus gitu. Erek ngiluan. Erek ari bisnis na alus mah bisnis naon atuh bejaan urang? Bisnis tuak euy. Tuak. Tuak bunga. Tuak mah sudi teuing aing mah. Ayo ditewak. Ayo oplosan bahaya ka generasi jualan tuak. Make oplosan alkohol. Karunya tuh barudak kena. Ieu mah alus. Tereh payu euy, omset gede. Ari maneh atuh dadoraka koplok bisnis tuak keur generasi muda ke otakna ruksak. Komo ieu dioplos ku alkohol bahaya karunya barudak. Tereh cair ieu mah pokona mah nu maneh sanggup. Urang ke di barangan adet. Montong sia bisa dilaporkeun ku aing. Maneh mah kitu bisnis teh ngaruksak generasi muda. Kesehatanna we ruksak, otak, pernapasana raruksak. Koplok daek dilaporkeun ku aing. Nah, maneh ujug-ujug ngambek ka urang. Urang kan bisnis. Bisnis teh nu positif kehem. Aya nu weureu. Lah maneh mah teu ngarti bisnis euy. Bisnis mah nu penting menang duit we. Teu kudu loba itu ieu. Kudu nu alus maneh teh bisi dilaporkeun ku aing. Bisnis tuak make oplosan nya. Atuh teu dioplos mah goreng mah payu euy. Moal tarebleng moal enjoy. Gusti nu agung jaga segala rupa ieu bisnis. Bisnis tuak make oplosan alkohol dijualan ka generasi muda. Karunya teuing Gusti laporkeun sia ku aing. Jog laporkeun. Jangan maneh eta bisnis eta. Saeutik da teu loba. Ngeureus eutik ge bahaya, engkena barudak ketagihan, deudeuyeun maneh teh. Ulah kitu jadi jelema, daek budak maneh diracun. Embung atuh. Montong. Engke dibui sia, 15 tahun penjara. Daek. Sudi dibui 7 tahun. Tuh
Daya tahu kumana cannya ho mana tak apa tadi nanti gaul aduh tara maca berita gitu sieun atuh arek kitu mah itu mantau nggak sih ada bisnis teh bahaya bisa ditewak sih ku polisi. sieun aja sieun dibui ayo dek minggu mah Kemana? kurang katongoh kurang nyokot eta cangkaleng Aja ayo atuh kadanya tong bisnis tuak mah eureunaan we bahaya karunya barudak. siapa tuh ayo dek kana motor Sok kurungkeun atuh motorna. siap Ucas Ucas Tarot